Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu de sareng simkuring Mang Otong Salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judua carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka-13. Simkuring haturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Mangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Ieu carita Sunda urang kawitan. Padaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Ujang Atek sareng Mang Jupri anu nuju kapiuhan leanya. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Mang Jupri harita tadi gugulung ku Ujang Atek. Tarangna buncunur tidak gor kena tangkal pisitan. Aduh kudu kumaha ya urang mah. Pangul wae kitu ku urang. Cik Ujang Atek harita sabari rageyang mangul Mang Jupri. Aduh Mang Jup keur magelut geus eleh musingkeun di. Aduh jeung berat di aduh. Ujang Atek harita meuni bebergeg ngangkatkeun Mang Jupri. Geus sagala rupana tarapti kenceling Ujang Atek harita mangul Mang Jupri. Muru ka belah kulon ka jalan anu satapak. Sanggeus nepi ka tengah jalan gubrag harita Mang Jupri digubrageun ku Ujang Atek sakumaha ngagubrageun kardus. Aduh. Capek kudu eureun heula bangunna ieu mah yeuh. Cik Ujang Atek harita sabari gek diuk dina hanapeun tangkal caugalek. Dina keur kaayaan kitu kurunyung harita Mang Karta datang ngarek ngarit. Mang Karta ngerasa heran jeung reuas nempo Mang Jupri anu ngabebengkang. Kunaon eta Tek? Si Jupri nepi ka ngabebengkang kitu kecelakaan atawa kumaha? Nyata Mang geus pasea ieu teh jeung Mang Mandar tadi ngan eleh geuning. Aduh masya kenaon cenah Tek. Eta perbut pacul ya teh Mang Karta. Aduh watir atuh kumaha eta kumaha lalakon eta Tek. Barabat harita Ujang Atek ngalalakonkeun pangalamanana. Ti mimiti Mang Jupri dardar jeung Mang Mandar hiji oge taya anu kaliwat. Musilila pok Ujang Atek mungkas caritaanana. Tah kitu Mang Karta caritaana teh. Aduh karunya teuing Jup. Nasib manehku kieu-kieu teuing eta aduh tarangna. Muni kabuncunur kieu beu aduh pamajikanana moal wawuheun we yang mendatang ka imah. Atuh Mang urang teh geus capek geus leuseuh mamangul tadi. Ayeuna mah kieu we Tek ayeuna mah kenting dipangul ku Amang di talangan maneh mah balik we jig. Nu bener ya teh Mang Karta. Atuh iraha urang gelo Tek. Keun. Ku Amang urang bawa ieu mah, maneh mah balik we Jung. Ya nuhun atuh Mang Karta ari kitu mah, urang atuh balik ti heula nya. Jig mari balik we balik. Kenceling harita Ujang Atek indit barek balik ke imahna. Mang Karta teu ngalobakeun diomong regeyeng harita Mang Jupri dipangwa, arek dianteurkeun ka imahna. Kasubri palawargi cagla lampahan Mang Karta, Mang Jupri jeung Ujang Atek. Kiwari urang caritakeun kaayaan Aki Karajum anu aya di Gunung Wayang. Aki Karjum harita teh keur ngadaweung duaan jeung Mang Habib. Ngahaja manggil Mang Habib duka naon keperluanana. Teu kungsi dilapok atuh Mang Habib nyarita. Sebenarnya aya naon ieu teh? Uing teh asa kura reuas ieu. Tadi balik gawe dipanggil ku Abah ka dieu. Aya keperluan naon ieu teh? Cek Mang Habib harita teu kungsi dilapok Aki Karjum nembalan.
Kieu sebenarnya memang Habib. Hampura tadi rek balik ku abah jigarawan heula japuguh aya perlu. Tenan naon abah? Ari perlunya mah kieu Mang Habib. Abah teh peucing teh ngimpi kadatangan eyang. Dinya eta pangimpian teh eyang teh kaki teh mihapekeun salenang. Mihapekeun salenang ki? Mang Habib. Ke mihapekeun jeung saha eta teh ki? Apan ti heula teh aya ujang ate ka dieu cacapa. Pamaksudana nya eta hayang kena eta salenyangan teu beunang hadi teh. Capeuting teh aki teh ngimpi kadatangan eyang nyeca mihapekeun eta salenyang. Dan nyeca eta salenang teh cenah keukeuh kudu dipiboga ku ujang atek. Tah ku kitunya aki mancak ngagerok ka Mang Habib teh arek mihapekeun eta salenyang. Ya aki ari rek turun ka lemur asa ku geus capek lempangnya geus teu pati kuat. Ca ayeuna mah arek dipihapekeun ka Mang Habib. Acawa sanggup, acawa henteu. Oh kitu aki carita anak. Ari uing mah sanggup ki. Da ari jeung si Atek mah geus sohib deui ngapoe oge papanggih. Syukur Mang Habib. Ampura abah ieu ngarepotkeun. Wios bah. Karak kitu-kitu wae malah tenang ku uing ditepikeun. Cek Mang Habib harita sabari renggot nginum cieun teh nepi ka medok. Mana atuh eta teh salenangna ki? Kejagoan dicekot heula ku akinya. Kutuyap atuh harita aki karajum nyokot salendang. Nyaan we eta salendang teh menika pika bitaeun warna hejo nepi ka sing kurilap. Ieu salenyangnya teh Mang Habib. Nepi ka pika bitaeun kitu bah. Eta kuat sing kurilap kitu salendang teh. Keur kuring we atuh. Cong jalain haknya Mang Habib. Pokoknya ieu salenyang teh mihape pangmikeunkeun ka ujang Atek. Nya siap ki. Ku uing geus pasti ditepikeun ka si Atek. Sanggeus sagala rupana tarapti. Mang Habib harita teh pamitan ka aki karjum arek balik. Maksud arek nepungan ujang Atek. Mang Habib harita teh leumpang ngagandeang mapai jalan satapak anu mudun. Tekung silila mengkol kabelah kenca mungkin lila mungkin jauh ketinggalna atuh las weh leungit kahalangan kurungkun awi. Punten pisan pemirsa ieu nyangkolong heula waktu sakedap. Emang baris nepangan heula saderek-saderek emang, sohib-sohib emang gitunya. Aturan tak ka Bapak Tamami tanya sareng ngereng-ngerenganana Titani Mandiri Group tah aya Kang Anil, Kang Juhata, Kang Dodi na oge sareng Kang Erus gitu tah. Wa awatna oge teu kantun haturan ulah jang ngadangukeun ieu carita Sunda. Oge anu ti palihan wetana teh nya kasepuhan ka Abah Urin teh ka Abah Atong teh nya aturan kitu tah ulah jang ngadangukeun. Oge teu kantun ka Mang Adu teh nya sareng Kang Arifin tanya Mang Uci oge ka
Mang Heru na getanya haturan. Sareng ka Mang Iwan getanya kula jeung ngadangukeun. Aya kene nu kakantun ieu ti palihan kulonnya Kang Eka eta haturan kula jeung ngadangukeun. Ka Ujang Cilun tanya Pak RT Adin tah kula jeung ngadangukeun. Pak Oki na oge teu kantun. Mugi-mugi sehat sadaya nanya aya dina Ginanjar kawilujengan. Semoga pemirsa orang lajengkeun deui ieu carita Sunda Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka 13 wilujeng ngadangukeun. Sugri Palawargi lalampahan Mang Habib anu turun ti Gunung Wayang urang tunda heula. Kiwari urang samper deui lalampahan Ujang Atek. Ujang Atek harita teh henteu langsung balik ka imahna. Nyimpang heula di saung hari Ujang Atek ngalamun di saung. Ngadak-ngadak ingat kanu jadi bebenena Ujang Atek harita ngalamun lelebisan. Kudu kumaha ya banges boga janji ajeng bebene. Tapi salendang hejo eta can beunang keneh ku urang kudu kumaha ieu. Kitu cek gerentas hate Ujang Atek. Dina keur kaayaan kitu teu disangka-sangka harita teh aya nu datang. Si horeng anu datang teh waktosna teh nyekapan cag ieu carita Sunda urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu ka-14 na. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.